Iya beas kasep asep pramlan sok nuang beas sok nuang beas ya pramlan utara berarti yang diteri siap kedah nyangungnya nah iya sumber naon lambang kasugih muktian dina rumah tangga perlu tenaga asep tadi sobami seacan satu acanan nikah sabara kali hidup tuang 2 kali ini mah 4 kali meh kiatnya biar on terus biar gereng biar jos ya. Tapi as diaurkeun mudah-mudahan memang ceuk paribos mah teu aya mangpaatna naon beas make diaur-aur tapi aya beas tapi ngandung simbolnya mudah-mudahan hidup dina rumah tangga teh sing pareksina rezeki sing balabah ka tetangga urang margi aya sagigireun satu kangen urang anu merlukeun jasa urang ceuk paribos teh mah urang sing naon kitu sing toleransi lah terhadap sesama bisi kageunaan urang ku ayat aro aitala di yukadibu bijin padalikala di yadul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin nah itu sanya pebohong agama teh nyaeta jelema anu ngatekeun kahirupan pakeureut sinara kamiskinan anak yatim ku urang teu dipilih nya tah mage lamun hasep ayeuna seueur rezeki sok inget ka tetangga urang ka guru-guru urang anu teu mampu urang bantu nya mudah-mudahan ye sing narupi sing di tenganan trust deui ieu aya nanti permennya elah permen teh didamelna teh naon asep tina gula ari gula di dalam tina naon dina tebu saupa binapi warang milih pada milih tebu atau nabi pada milih permen bingung cina pada milih permen mangga pada milih tebu mangga eta mah asep pada milih nasep permen pada milih permen ari hartosna permen teh kawitna amis dugi ka akhir oge amis kadana sapapahit sapamanisnya sadulang sepihanean sareungeun saigel kacai sing janten saleuwi kadarat sing janten salebat kacai sing gantol mani kadarat sing garto salat kacai deui hanyir ibu lauk gitu kecai penyelos alah hanyir ya namina ning aya permainan relaksa aya singkatan kedah rela tak perlu dipaksa nih upami awi teh kedah disambut ku budi anu marah mai bade ibak heula da cai mah parantos asa atau napi bade tuang heula da sanggup parantos sayugi atau napi bade lah nah teu sabios eta mah tos jeung kewajibannya tah relaksa teh kedah rela teh kedah dipaksa kedah sambut suami teh ku budi anu marah mai nya sangkan urang dina kahirupan ulah waka-waka urang beli sabaraha sia si neng oge butuh BPJS sami nya butuh BPJS naon BPJS teh butuh pelukan dan juga sentuhan istri hayang dipeluknya permenta itu permenta pemi relaksa mah harus rela tak perlu dipaksa aya deh hiji deui ngang naon mentosnya mentos ari mentos maka seneng murang kali pemirtos men maka seneng ieu cek tamlan terus itu aya konengnya biasanya ayah koneng hari koneng teh lambang kejujurannya warna koneng namina oge koneng jantan upami saulisan ayeuna urang hate oge gerah ulah bohong dipayeuneun mah makinya ciri na teh aya jelema anu takwa mah tara ngabohong tara ngadeugetan masia sikul kauli menurut mah kitu nya pakai nya punten tara ngadeugetan masia tara bohong gitu bujeng-bujeng ngadeugetan masia ngadeugetan oge tara gitu terus deui pakai nang terang mugi badak naon kecing acis duit ceceh yuan nya tah duit dibubuh ku 3 huruf dal wau sinar teh dunya watekna bawa kana takabur leres teh Bu seueur jalmi anu cilaka kulantaran duitna oge seueur anu bagja kulantaran duitna nya leres teh tuh tinggal panjara pinuh kulantaran duitnya tinggal kadang-kadang ayah anu silih bunuh gara-gara duit merebutkeun warisan teh naon ujung-ujungna mah hayang duit teh duit teh di huruf latin teh ya 4 tubuh teh d u i sinareng teh doa d na urang tasurupkeun bade naon wae seperti tadi urang bade paparahuan bade ngagaulan jeung istri sok hilap urang ngadoa heula nya anu maha kawasa asalkan urang teh janten gaduh urang kalih anu soleh teu soleh atas upna da urang teh saya penginten salamasna ngadoa saupamana teu usaha da panginten aya kabutuh teh kabutuhan lahir senareun kebutuhan batinnya lahirna urang istri teh kedah dina pakahan berupa kipayah tuangna angwanana nya tah terus deui ikna kedah ikhlas dina nampi narupi papasan anu paros kodok senareun qadar teu moal kawasa urang ngajarakeun kahirupan ieu teh yakin yen hirup urang teh
gantungkeun kana maha kawasa Allahu Samad tanya bagi manusia sautina terus bisa muka anu obat bismillah alhamdulillah maliki sareng wudhu insyaallah manusia salamet kada salawasna tawakal kana maha kawasa kana nanopi kepasten mudah-mudahan taupi anu disejak hidup duaan aya dina tungtung pekerjaan sakitu lebihnya urang kawitan we ulah panjang deui tak panjang ngabahas nanya mohon karunya terus katinggal wajah-wajah pemulung saya pemulung sawer ibu adik ibuna cebi ibuna sareng urang ngawur sami-sami gitu urang ngawuran panganten mohon di komando punya di komando saumpama cek abdi atas hiji namanya awurannya urang kawitan bismillahirrahmanirrahim maka ibu kadir penyepeng urang ngawur seserengan kin ka panganten siapnya melumbung jalan rahayu ngambat jalan ngararabi melumbung jalan rahayu ngambat jalan ngararabi awal nanya keturasa dan cikasi lahir batin di patriku akatika ngambat jalan laki rabi buat makanya mungguh terus lumaku entengan diri pribadi lamun pinangi cocobi mangsana deket anggang ilangan kumaruhkeun karena nafsu antara hidup duaan lari karena kau tutup dan tutup merasa dumeli asih mandiri kanggo anu jatuh rami ayeuna nyana wae tu asmana ilahi bismillah jadi jalan restu nu dipamrih ku Gusti nang tayungan kanggo anu pangantenan tumut ka papaganga sepuh tawis ka hidupmu Gusti kunci gedong kebahagiaan yang seputarasi tundun mah anggur doana sakkan mulus laki rabi amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan maka ibu nyepek tilu dua setengah dua seberapa hiji wur awur panganten di alawuran awur biasa di awur panganten gerak awuran awur biasa di awur namanya aya pesenti ibu hajat di bapak deninya upami aya anu kenging acis murang kalihna di akon saudara lironkeun tadi akon saurna anu gambar dina acis 500 gambar murang kalihna anu jadi akon anu jadi ganong mohon dilironkeun ka dieu saudara teh ka itu di kana TV biasa acis 500 anu diganong aya teh aya anu diganong aya door press saudara teh kulkas 14 pintu